Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Tepang deui sareng Kang Budi Dalton. De kumargi kapungkur Kang Budi naon namanya teh? Mohon. Almarhum Darso nya. Mohon. Disebatna teh dilandihna teh The Phenomenon. Tah. Margi tos teh aya Kang Darso. Mohon. Ayeuna mah The Phenomenon ku sim kuring. Mohon. Saya nama ku salira gitu. The Phenomenon. Margi sakali deui Baraya Pasundan dina nu kadua kalina buruan Pasundan ngulem Kang Budi Dalton. Sakali deui kanggo sim kuring salaku naon ieu teh hostna acara di podcast buruan Pasundan. Buruan Pasundan kagungan Paguyuban Pasundan. Ngulem Kang Budi Dalton teu naon namina teh teu bosen-bosen bade 5-10 kali ge ngulem anjeunna Kang ge abdi Baraya Pasundan ge tangtos pos kitu jalaran anjeunna naon namina teh The Phenomenon gitu. Margi kan dina IG-na teh profesi Kang Budi Dalton sebagai akademikus akademistik juga budayawan dan doktor humoris kausa gitu. Ya hartosna sok sanaos bari heureuy memang faktana Kang Budi Dalton teh seueur pisan naon namina teh keahlian kumari keahlianna seueur kasibukanna ge seueur. Tangtos anu seriusna mah lian ti akademisi budayawan oge kegiatan sosial seueur oge anu di naon dipajeng di iluan ku anjeunna malih anjeunna janten metelepat janten inspirator janten penggerak di sabaraha kegiatan sosial. Tah Kang Budi da mah Alhamdulillah Kang Budiana abdi teh neme ngadangukeun Kang Budiana nyebatkeun status abdi aya nu kirang hiji. Naon tah? Pabrik figur. Tuh Baraya Pasundan oge ulah lali Kang Budi Dalton teh oge anjeunna sebagainya pabrik figur. Jadi gaduh pabrik figura gitu. Usaha. Anjeunna mah pabrik figur Baraya Pasundan, abdina mah teu pos-pos satpam acan abdi. Siap. Hujanan nembe teh nya urang. Agung. Ieu nuju naon? Naon ti BMKG mah saurna teh dampak lanina naon gitu teh. Ya. Ayeuna teh aya Pirunggal dinten mangrupi akibat tina perubahan Nun. naon kutub selatan sanes kanten. Eta. Climate change gitu. Nah, nanging ya aya lianti alam oge Kang Budi. Abdi hoyong aya insyaallah mudah-mudahan Baraya Pasundan oge sami sareng sim kuring. Mohon. Aya hiji aya seueur sabaraha tarosan. Lamun alam robah budaya nu aya utamina di kaum nonoman apa bakal milu robah gitu kumaha ieu? Tah. Ari eta mah jadi rada siga ieu abdi teh siga scientist gitu. Akademistikna keluar ya. Saurna teh kieu. Aya hiji mangsa solar system semesta urang teh anu disebat naon panon poe teh deukeut pisan sareng bumi. Nah, dina kondisi eta teh 11 tahun sakali. Jadi per 11 tahun sekali siklus ieu teh upami teh mah urang ngaraos yen urang bagian tina alam tangtos aya pangaruh ka urang oge. Jalmi janten hareudang gitu nya lalu perilaku jeung sajabina bahkan tos aya sababaraha penelitianna eta teh ngeunaan kedekatan matahari dengan bumi akan berpengaruh terhadap penduduk nu aya gitu tadi dia. Janten upami teh mah tadi robih sanes hungkul nu aranom sadaya penduduk bumi ge tangtos gitu jeung kaleresana teh ari 11 tahun sakali teh
kaleresan di urang sok aya nu disebat pilkada teh ya. Oh. Kaleresan eta teh. Kaleresan. Jadi memang hampir bertepatan terakhir teh 2012 nya. Tambah we 11 tahun. Mohon. Tah kirang langkungna sakitu. Terakhir teh 2012 eta teh. Gitu sami pan kajantenana teh. Mohon. Cek dongeng mah cenah bakal kiamat teh padahal eta teh siklus eta. Matahari teh caket sareng bumi muhun gitu. Terus kieu Kang Budi simkuring kantos ngaos dina hiji referensi Tacan Lami. Mohon. Itu cenah gerakan bumi teh nuju ngalambatnya. Mohon. Eta mah saurna teh alatan di Antartika. Ya. Ya tadi teh disebat climate change teh masih eta keneh. Nu mawi program naon teh Go Green teh kan salah sawiosna kangge eta. Kemudian saurna aya nama perusahaan-perusahaan ageng di negeri deungeun teh aya nama kedah tanggal waler ngalangkungan CSR na teh kanggo ngahasilkeun oksigen laras. Gitu man ya. Janten di mana daerah anu leuweung tah kedah dibiayaan ku aranjeunna tah. Supados aya oksigenan gitu. Oksigenan laras. Gitu. Mawi cenah Mohon. Mung aya hiji tempat nguping wartos di mana? Di Butan gitu. Mohon. Jadi di tempat eta mah oksigen nu pangsaena saurna. Rupina tiasa janten secara otomatis kan ku kondisi kaayaan alam ayeuna mah pami aya hiji tempat oksigenna pangsaena ya berarti tidak ada modernisasi, tidak ada proses naon industrialisasi di tempat eta. Ieu teh janten rada mengkol sakedik teh sawios. Teh sawios. Kieu Kang Budiana abdi teh dina 2 sasih satengah 2 bulan satengah ieu diulem tos janten 7 kali legeg nama pembicara. Dina kakaitan seminar sareng unsil kamari jeung sajabina lah gitu. Tapi judulna sami sadaya. Nya eta non mitigasi bencana berdasarkan kearifan lokal. Judulna teh eta sadaya. Kayak aya naon gitu nya. Janten abdi teh kurah koreh jeung sajabina. Nanging nalika 2 bulan setengah kamari ieu tepatna kaping 27 bulan 7 aya anu aheng Kang Budiana nyaeta Joe Biden nyarios di kantor National Intelligence kantor intelijen nasional Amerika Serikat pidato yen Jakarta bakal diteuleum 10 tahun kapayun. Bari jeung aya data NASA na data segala rupi termasuk cariosan sepuh. Kabayang orang Indonesia na kieu nya colohokna urang teh nyaho. Tah abdi teh mulai tah aya dongeng nu kakaitanna kan cek sepuh mah ya uga teh ya. Uga mohon. Aya salah sawios uga Ciawisan eta nu nyebatkeun kan hiji mangsa Bandung bakal diteuleum jeung sajabina. Orang Bandung teh bakal anu kidul mah bakal ka Harenong Papak cenah. Ti hari tah Harenong Papak teh janten narasi we teras. Teu aya anu milarian jeung mendak mah. Aya eta teh tos kapendak. Janten abdi tos kantos ka hiji wilayah kaleresan aya di Kabupaten Bandung. Muhun kacamatan Indragiri teh lemurna namina Stanplat naik deui ka luhur disebatna Harenong Papak. Di dinya mapah oge kedah genep jaman eta teh. Kabupaten Bandung. Muhun. Ciwidey ka luhur. Ciwidey ka luhur terus urang ka katuhukeun Ranca Bali Ranca Upas ka katuhunya bade ka Sinumra. Di dinya aya Indragiri. Naik ka luhur aya disebat wilayahna teh Gunung Kendeng keneh wae disebatna mah. Tadi dinya anu katawis ku abdi mah anu disebat Ibun Bajra ceuk naskah teh buat teuing ieu da tabuh genep enjing asa juljol ieu teh siga saageng bola tenis Ibun teh saageng kitu janten pamit tadi kaitan ngadongengkeun oksigen aya di lembur urang ge saleresna mung memang rada peryogi ieu lah nya ka wilayah dinya kadua memang tiis janten suasana di urang mah tiis teh langsung we keung gitu kan mus ulah ka ditu euy bisi jeung sajabina tetep tata titi panginten lah urang na we kedah ieu gitu. Nanging nembe abdi ningal hiji kondisi hutan tropis aya kanopina selain Kalimantan geuning aya di dieu teh gitu. Nanging langki jalmi nu kadinya janten pamit tadi teh mah oksigen di Butan sigana mah di urang komo deui ngan pedah teu acan ka naon ka eksplorasi laras sigana teh kitu. Kedah nyauran si saha teh geuning nu sok adventure teh eta. Tapi nu menarikna tadi
ari uga jeung naskah-naskah kapungkur teu aya nu malire di urang teh eta mah dongeng, eta mah mitos. Palebah jubi dan anu nyarios mah langsung eta barentah. Eta leres. Eta Aduh wihande karena kemampuan literasinya urang teh aduh Gusti. Jadi Kang Budinya tapi orang luncat ya karena maksud simkuring ke anu nembe kadugikeun ku pangersa ge yen sing horeng kondisi alam anu luar biasa pika naon pika raoseun malih di tempat eta katelah aya Ibun Bajra jadi mun pami rebun teh Ibun ge ararageung sageung bola tenis gitu di Hidden Prize cai luar biasa pika resepeuna mung urang kalah mosisikeun tempat nu kitu teh sebagai tempat larangan sangat tong kadinya cenah tong ka Indragiri Ciwidey bisi kumaha da Ibun wae sagede-gede bola tenis justru eta tempat nu sehat gitu kan malah manar simkuring nguping ya di dunia olahraga Kang Budi iya naon afina teh atletik teh nu sok lulumpatan tapi menang piala gitu eta teh netepkeun di antawisna teh daerah Kabupaten Bandung teh janten pusat pembinaan atletik nasional. Margi naon? Naon namina teh oksigena sae. Kangge atlet. Udarana sae. Nah panginten supados teu naon namina teh teu parsial kitu sanes. Rupina simkuring maksudnya hoyong nyambungkeun bahwa amanat atanani kamandang Kang Budi teh ari presiden Amerika geus nyarios nembe aya beunang ku kareuwas anu kudu mah urang tangtos kedah kiat naon namina teh ngiatan kemampuan literasi pengetahuan bangsa urang komo generasi muda kangge ngeuh kana pasoalan nu jiga kitu sehingga ulah dugika nya pasti naros heula misalna pun anak ya apa itu Ibun Bajra cenah kitunya diakibatkan oleh apa adanya Ibun Bajra kan urang teh kudu ngajelaskeun nah ku kituna hoyong lebet ya Kang Budi kana naon kana kondisi kakiwarian nu aya di barudak ngora gitu kan naon namina teh apakah kitunya patarosana kondisi nonoman urang ayeuna kapengaruhan teh ku robahna kondisi alam juga gitu. Aya ari abdi mah langkung ningalna kapangaruhanna ku teknologi nu aya. Ari alam mah pasti aya perubahan tapi urangna nu teu sadar panginten gitu. Tapi upami tadi mah ku sinyal-sinyal nu aya nu sifatna medsos lah sebat we. Tiasa hoak eta teh tiasa sagala rupi berita nu lebat gitu eta sigana tiasa ngarobih pisan perilaku marurang kali urang upami pagerna teh teu kiat panginten tah janten pami teh mah aya pager-pager sebat we budaya atulah gitu anu kiat mah abdi ge teu hariwang nanging kan ayeuna katawisna rada kirang si pager eta teh gitu tah janten hawatos abi mah gitu. Nyata tadi pamiwih kana dunia medsos misalnya. Abdi nembean ningal dina hiji channel YouTube wangkongan narasumberna teh Habib Jafar Assegaf teh anu Habib nu anom keneh teh. Beres. Sasauran luar biasanya zaman medsos sampai-sampai katanya apa itu namanya argumen atau pendapat seorang profesor pun bisa dibully oleh para netizen. Betul. Leres. Yang netizen itu kan tidak tahu kita usianya berapa. Leres. Para viewer dan subscriber subscriber misalnya buruan Pasundan ieu kan tangtos aya nu yuswaan nu sepuh anu yuswa di tengah-tengah panginten aya oge nu generasi anom. Nah, ayeuna kan mah dengan bebas biasa ngarespon pendapat da anu dampakna teh aja dirariweuh we kitu. Anu hawatosna mah kondisi nu kieu oge diangge duka kusaha panginten aya tim oge nu sok disebat buzzer teh. Da urang teh bade komentar teh kadang kawis ningali heula.
oh batur ngabuli abdi ge ngiringan gitu tah. Naon. Da pami ayeuna tina sebat we tina komen-komen nu awon 200 aya hiji we anu benten malah si anjeun anu diserang teh sanes kana konten hilap deui konten mah janten kumahanya janten nya eta ulah ngadongengkeun tadi profesor abdi we anu kieu gitu ningal di komen teh bud cenah cik atuh ulah ngomong wae nyieun atuh buku cenah wah sae ieu masukan teh ngan bud ieu teh buat ting babaturan SMP tinggal kok Yuswa 18 Kang Budian eta nu nyebat ka abdi Nah nu mah kan kadang kawis abdi teh sok iya budak tapi hartosna urang bakal kababawa pamiku abdi di waler teh oh iya panginten urang kedah tos we lah nu kitu mah geuningan da mohon nya kumaha tapi abdi mau lebet kana anu eta tah aya murang kali nu yuswa 18 tahun sasaurana jiga kitu dina medsos ka Kang Budi aya nyebat nami langsung bud gitunya nya panginten pami di negara deungeun mah teu perkawis nyebat nami depan di dieu mah anger we urang teh kedah tata titi ngangge aya etika Sunda mah nanging abdi hoyong uninga kana ieu ye kana manawi aya rencana Kang Budi maksud abdi tadi kasebat-sebat nyeun bukukeun atuh ngadamel teh Kang Budi ayeuna nuju nyiapkeun teh hiji karya buku ya mohon. Tapi dengan buku itu mangrupi niatan Kang Budi kangge pangeling-eling itulah leres ngeunaan kondisi ayeuna salaresna mah abdi teh nyerat Kang Budiana mung abdi teh teu acan siap teh kudu nareme tah nu nembe kitu janten insyaallah dina pamipareng Yuswa abdi engke 50 teh abdi teh hoyong aya launching buku 5 tanapi genep mah seratan abdi da aya atos ari nyerat mah nanging pami ayeuna tos dikitukeun teh bilih mending kewe sakalian lah diserang mah gitu pami peluruna tos saya 5 genep buku lah gitulah peluruna teh sakantuna laras kinten-kinten nu kasawang ku Kang Budi nya mohon dugi kagaduh rencana hoyong ngabukukeun apakah ninga kondisi jiga kumaha ayeuna mungkin salira abdi mah teu wantun-wantun nyebat yen sejarah lepat saja bina sanes nanging upami urang ngaos sejarah kadang kawis teh sok teu nyararambung siga seolah-olah parsial di urang teh anu kaduana Sunda teh pan sok jantan dianggapna teh alit wae masyarakat anu aya di Pulau Jawa sebelah barat gitu tah abdi mah bade mukana teh ti anu teu tiasa dibantah ku akademisi manapun hartosna ngalangkungan mana ngalangkungan geografi da di peta geografi mah dugi ka ayeuna ge Sunda mah tetep nami sebuah dataran anu ageng gitu janten peta budayana teh ageng saleresna urang teh gitu tah nu mawi engke mah janten suku bangsa panginten eta ya kesepakatan sanes zaman-zamanna naon nya Belanda lah zaman haritanya nyong Ambon nyong Celebes Sumatran Bon cenah urang teh seolah-olah benten jadi gaduh ras nyalira gitu nya dari kapungkurna mah dongengna sigana mah kieu we bade bangsana naon wae ge gitu tah eta nu supados tina seratan abdi teh sugan tiasa kangge ngemutan urang sadaya gitu oh ternyata urang teh kapungkur mah hiji sakitu saleresna mah mung perobihan naon nu terjadi di masyarakat tah etan ku abdi diseratkeun ku naon da kaalaman gitu tah gitu gitu terus etan perobihan anu naon nu aya di masyarakat nu kaalaman ku Kang Budi ku anjeun sareng ku Balarea eta nu diserat ya memang dina perobihan anu aya ayeuna teh robihna tos kajantenan kan. Mohon. Ayeuna tos kajantenan. Contoh we dina naon dina bahasa komunikasi kan ayeuna mah. Mohon. Abdi rupina Kang Budi ge sami baraya Pak buruan Pasundan ge sami gaduh pengalaman nu sami. Contoh kecap atanapi sasauran nyebut dirina ku kecap aing. Aing teh ayeuna mah misalna contoh di kalangan nonoman nu ayeuna tos jadi langkung basajan pisan gitu. Sementawis panginten generasi urang-urang mah masih nganggap eta kasar gitu. Eta kasar. Tapi tos biasa gitu.
Ayeuna mah janten urang ngadangu eta teh janten siga biasa. Bujeng-bujeng ngadongengkeun nu sanes Kang Budiana nya. Naon? Murang kali abdi ge kitu. Beres. Besok ya ke rumah aing gitu. Naon ieu cek abdi teh? Dangukeun sadaya nyariosna kitu. Abdi kaleresan aya pancen ka Jakarta kamari teh. Barudak aranom keneh. Orang Jakarta ge nyariosna aing. Janten ayeuna mah gua elu teh tos rada bias ayeuna mah. Aing bahasa gaulna padahal sanes urang Sunda anjeunna. Upami tina hiji sisi abdi aya atohna keneh. Walah euy, Bandung masih jadi parameter bahasa gaulna gitu. Sok sanaos anjeunna nu nyarios mah teu uninga-uninga acan aing teh naon gitu. Tapi kan urang nu kantos ti sepuh urang yen ieu kasar, ieu unak-usuk bahasa jeung sajabina ngaraos risi gitu. Janten aya dua sisi Kang Budiana nya. Abdi mah keun manehna bade ngadongeng naon wae, tapi ku abdi sarengsena eta ku abdi dipaparin uninga ka anjeunna. Yen ieu teh kasar salaresna mah. Tapi bade ngalirenkeun da geus jadi bahasa gaul cenah pake eta teh. Aduh kumaha nya sarua. Tapi salami anjeunna ngartos nepangan abdi mah tara uang aing jeung abdi. Kumaha tos apal. Tapi eta tos janten bahasa nu loma. Kitu di kalangan aranjeunna gitu ayeuna teh. Sakali deui sanes di Bandung atanapi Jawa Barat tungkul. Di Jakarta, di Sumatera aya nu ngangge aing. Padahal sanes urang Sunda sanes. Di Jakarta mah ieu mah orang anu biasa gua elu teh. Digentos ngangge aing ayeuna mah. Nah, eluna mah duka teuing maneh duka naon nya tacan ngadenge. Abdi teh ngadangu ieu anu kasar gitu di tacan nembe aing mah gitu kan. Nu kadangu mah gitu. Memang eta rada fenomena oge. Tapi abdi teh kantos Kang Budiana. Aya hiji sepuh Budi halus maneh cenah presentasi naon seminar segala rupa teh halus lah. Ngan maneh teh sok kasar euy cenah. Aduh, paralun cek abdi teh kumaha maksudna. Nya eta maneh masuk uang aing atuh. Kantos abdi ge digitukeun ku sepuh. Abdi teh mulai we kurah koreh. Kumargi tah ieu ari zaman kapungkur kumaha salaresna atanapi memang aya metamorfosis cenah cek bahasa ayeuna. Abdi bilih lepat dugi ka diseratkeun ku abdi aya hiji dina salah sawios dina kitab Ramayana. Eta teh dongeng antara Rama sareng Rahwana gitu nya. Dina dongengna teh dialog. Sebatana teh kieu, ongkarana sang tabean pukulan sembah rahayu aing dek nyaksi ka beurang. Aing dek nyangsi ka peuting Candrawulan Andita dengan Sang Hyang Akasa. Kalawan Hyang Pertiwi ka Batara Nagara Raja ku nusia awak larang kaluhur ka Sang Rumuhun nusia larang di manggung. Petikan nembe teh dina nembe di ayat nu kahiji nalah eta teh baris kahiji. Ieu teh nuju ngadua dongengna. Hiji raja nuju ngadua. Ngangge kecap aing ke hari zaman harita disebat kasar teh nya eta si raja. Ta acan deui aya dina prasasti kungaing rek di jeung sajabina. Dina lontar aya kecap eta nanging teu aya nu nyarios kasar ka si eta raja. Atanapi panginten ta acan aya kecap abdi. Da kumargi ta acan menak oge nya dina prasasti aya abdi. Nah, eta nu ku abdi janten di pilari anu kaalaman ku abdi. Abdi sareng Kang Budiana ayeuna urang ngobrol. Ningali aya terong tina kai. Atuh ieu mah terong-terongan. Ningali aya cabe tina kai. Ieu mah cabe-cabean Pak Ubuy. Cobi Pak Budiana ngobrolna ka murang kali. Abdi mah dicaram langsung. Jorang cenah. Nah, jorang cabe-cabean cek abdi teh. Eta kan perubahan makna. Laras. Ya. Ada perubahan makna. Upami abdi sareng Kang Budiana ngobrol cabe-cabean mah nya eta gitu. Tapi pami ngobrolna jeung murang kali abdi langsung ditepak. Jorang, Pak. Jorang naon ieu teh cek abdi teh. Ieu hal-hal nu kieu perobihan kieu nu kadang kawis urang teu sadar. Panginten zaman harita panginten memang aing teh jadi kecap anu loma panginten zaman nu eta mah. Da abad belasan pangintennya da kadieuna ge abdi janten ngemut-ngemut deui. Nya ketang dapun bapa ge ti payun mah ka abdi teh dewek jeung si laing. Budi si laing ka mana eta teh pun bapa. Tapi batur aya sababaraha nu. Nah, cenah si Akang Dana mah kasar ka budak. Aya nu kitu. Ari abdi kumargi terbiasa kitu teu rumaos dicarekan ku bapa teh henteu. Mohon.
sigana mah memang unggal zaman teh Robi. Robi. Ayeuna keur mangsana aing panginten. Keur mangsana. Keun we di luar etana abdi aya keneh bangga. Bandung atanapi Sunda jadi parameter keneh bahasa gaul tuh di Jakarta dipake kumaraneh. Duka bener teu nama. Gitu. Nya harapan nu langkung jerona mah panginten. Dengan ukur kecap urang khas Sunda dipake kumaranehna. Tapi meureun manehna kudu ngajenan karena naon budaya urang sanes kanten nama gitu kan. Ya memang aya sababaraha pendapat oge kan termasuk namina Kang Beni Sasrawijaya nu anjeunna linggih di Belanda memangnya. Kantos nyarios anjeunna ka para sejarawan. Yen bahasa Sunda ayeuna nu dianut ku urang-urang nyaeta produk sebat we produk penjajah cenah eta teh bahasa Sunda Mataraman jadi aya kasta jeung sajabina saurna aya oge nu nyebat kitu ngan urang kumargitos janten kabiasaan janten abdi ge kitu ieu teh ya unak busuk basa tekengeng kieu ka sepuh kedah kieu ka sepuh jeung sajabina abdi ge tos ka brainwash cenah bahasa ieu namanya tos ka stigma ku eta gitu sok sanaos panginten eta ge lepat panginten nu eta Aduh, luar biasanya Kang Budi sapertos gitu. Tapi oge abdi mah ningalna kieu. Laras sami sareng Kang Budi nu nembe. Maksud teh urang weukeun kana mangrupi kareueus urang we yen bahwa kekecapan urang diangge ku itu. Mung memang ai kamelangna mah nu langkung tebihna deui hariwang pangaruh teh nya. Ai Kang Budi mah kan tangtos benten sareng simkuring. Maksudna dina hartos benten teh Kang Budi mah kan oge seniman budayawan janten tiasa janten tina saminggon atanapi unggal dinten malih. Naon namina teh iligisik atanapi gaul komunikasi sareng kaum nonoman gitu. Leres. Abdi nu hariwangna apakah aya perobihan puntennya anu kana sifatna negatif misalnya sanes kanten anu katawis ku abdi, anu katawis we dari panongkrongan di mamana. Ari perilaku mah da teu aya nu benten. Aya keneh ajen mah gitunya. Sok sanaos ku cara aranjeunna ayeuna. Cara deui. Mun tos ngabedakeun deui pasina ge. Bari kieu maaf ya Om. Maaf keneh gitu nama gitu. Ngan Aisyah kan gitu aya keneh gitu namanya. Janten panginten beda zaman benten oge naon anu dilakonkeun. Kahariwang tangtos aya kumargi benten sareng zaman abdi panginten gitunya. Komo deui ngadangu zaman-zaman harita bahasa aya perjuangan muatan-muatan lokal teh rada dikirangan. Tah ayeuna mah panginten tos ajeg pangintennya mugi-mugi ngadangu mah kamari sababaraha lah Kabupaten Bandung Barat jeung sajabina bade aya deui bahasa Sunda atanapi naon wae lah supados teu nya tadi eueuh deui supados aya bentengna. Keun we maneh gaul di ditu mah jig jeung bahasa pergaulan anjeun tapi di bumi mah kieu nya. Tetap abdi ngajarkeun lah masihan terang. Nu mah we murang kali abdi di luar kitu kieu di lebat mah teu. Pak abdi bade angkat heula. Rerencangan ngadangu. Apa abdi teh? Tah, kan eta tah tiasa wartosan deui da teu pami ku abdi di kieu guru aing lain cenah meureun cek manehna teh gitu. Itu kan bapak kamu cenah bukan bapak gua cenah gitu. Kenapa mamagahan aing cenah gitu. Aduh, nya eta nu paling anehna kadangu mah pami anjeunna bahasa Indonesia gitu. Laras. Aing ke rumah kamu ya nanti. Aduh aingnya mau pergi. Alah gitu. Kumaha aing. Kumaha. Teu raos we gitu abdi. Tapi anjeunna teu rumaos yen eta kasar. Eta nu kedah ku urang di Pasian Uninga gitu. Yen salaresna mah aya lemesna gitu tah. Nya bisi barudak ayeuna teh naon namina teh teterangan ngalarapkeun naon makena jeung kasaha. Nah karena tadi teh awihan deui bahasa Sunda mah kan aya undak usuk basana terus kan kasahanapeun kasapapada jeung kasaluhureun kedah kumaha. Ke bisi budak ayeuna tepang jeung saluhureun saya mau ke aing saya deh. Aing mau ngadeuheus ka rumah bapak nyebutnya ke rumah bapak tapi menyebut dirina aing. Baru si bapana reuas. Tangtos aduh abdi ge lah. Nya mohonnya sesebatan teh. Kapungkur rumahnya Kang Deni zaman Bung Karno Bung nya. Bung kan zaman Pak Harto bapaknya gitu. Tapi kan Kang Bung Karno sareng Pak Harto nage tos nandakeun.
Bung Karno, Pak Harto ya. Ya. Memang Beres. sesebatan di zaman di tahun 45-an Bung. Ya. Pak. Ayeuna tadi teh kan aya nu nyebat aya. No. Eta salah sawios nu ku abdi di kutil teh nu namanya disebat ku Kang Budiana nyaeta dina urusan perilaku. Perilaku teh ajen inajen cek abdi ge tos aya luntur sok sanaos aya keneh dalam bentuk lain. Beres. Contoh, urang-urang teh kantos janten mahasiswa gitu nya. Pernah atuh urang teh gogorowokan di jalan, komo 88 mah panginten. Pan urang teh, Pak Harto, turunkan harga beras tuh. Pak Harto. Ayeuna aya nu nyebat Pak Joko teu aya. Aya. Tos teu diangge Pak. Joko. Nah, eta pan tos katawis. Yen aya perobihan. Oke lah urang anggap musuh saat itu teh si penguasa. Tetep aya ajen. Pak Harto harita gitu. Ayeuna mah teu aya kan, teu aya. Nya mau cek abdi ge. Sok we upami nya kaalaman geuning urang Baraya Pasundan tadi kan nguping. Kakang Budi Dalton maksan simkuring aya murang kali nu yuswa 18 tahun nyebat kitu sasauran budjeun atuh bukuna barang ditinggal ku Kang Budi teh cenah ih budak umur 18 tahun. Ari abdi mah positif. Iya ya bala dia memotivasi. Padahal abdi ge nuju nyerat nya nuhun atuh tapi sahanya saya kenal. Dipilari ku abdi akunan. Nah, iya ya budak. Emang si iya. Aduh. Hoyong ngawaler teh nya. Koplok sia gitu. Tapi aduh atuh sarwana urang sarwana semon. Aduh. Ya kan ayeuna nambihan deui sesebatan naon namina teh ka eta teh om gitu nya. Terus anu nu gaya nyunda Mang. Mang. Nah, abdi sok heureuy Kang Budi eta sesebatan Mang teh. Maksana kieu ke ieu teh papada urang pameget Mang geus tos lah. Da emang khas urang Sunda. Lamun urang kanu ka rerencangan istri kersa teh ku urang disauran embi. Atanapi ibi. Dah anu istri mah rencang urang nu istri mah rada nolak teh. Meni embi ke saya teh. Nah, pasti. Mun Mang makanya Mang Kiki da mah. Naon Kang Kikina teu perkawis. Mohon. Sia mun disapali Pak Kiki sareng Kang Deni teh ya di studio teh aya istri. Namina teh Bu Ira gitu nya. Urang disauran. Mi Ira dalimeun. Siga ka ibi-ibi cenah kitu. Ibi-ibi. Aya mah etana tapi ya mohon luar biasanya Kang Budi. Jadi pokoknya mah kekayaan nu diakibatkeun ku perubahan-perubahan nu naon namina teh nu ayeuna nuju mahabu pisannya Kang Budi. Tapi ya aya tadi we kareueus nama hiji bahasa nasional eta mugi-mugi kapayun mah seueur bahasa serapan anu ti lokalna gitu sebat we ti Sunda. Misalna aya hiji benda nu teu tiasa direpresentasikeun kecapna naonnya bahasa Inggrisna teu aya naon pilari heula cek abdi mah ti bahasa urang satacan di Inggris-Inggriskeun gitu gitu mugi-mugi da pami tadi teh mah pami urang ngadongeng kecap ngabuburit gitunya ngantosan waktosna urang magrib gitu bade ti Papua dugi ka Sumatera oge ngabuburit di janten ngabuburit janten pan diserap eta ti budaya urang gitu tah saya nama gitu daripada di Inggris gitu ya daripada di Inggris sebentar lagi sunset nih engke makan mah sebentar lagi ini sareupna hati-hati ada sandekala gitu. Awas itu anak-anak jangan main di buruan nanti ada di rawu kelong tah eta tong langsung kena pampir kelong lah. Ya leres Kang Budi aya deui nya naon namanya teh Kang Den sembari nya mohon sembari teh Sunda gitu serapan sanes nya tah sanes aya di urang mah sabari paintennya sabari ge tina sembari tina sembari nah eta beureum cenah beureum nya merah beureum teh keur alit mah naon bahasa Indonesiana berem. Can nepi kana merah berem. Abdi dugi ka ayeuna eta milarian kecap ngabibita bahasa Indonesiana naon? Nya ngabibita teh naon? Hayang teh ngabibita si eta.
ngagoda. Menggoda gitu nya. Henteu kayaknya da asa teu nyurup gitu cek urang teh sok nganggo bahasa Sunda mah. Asa teu kengeng gitu pami ngangge menggoda teh gitu. Menggoda. Peperieun cenah. Namanya peperieun teh gitu. Aduh tadi oh Pak Budi datang jam berapa? Oh saya pagi-pagi. Aduh Pak Budi Tanginas ya. Nah, lagi Tanginas. Jadinya sesah urang teh. Tanginas. Peureus oge tah pami dina rasa peureus teh da benten jeung sakit atunya. Nya moho. Langkung detail ai peureus mah gitu. Da sakit mah nyeri panjenengan. Naon cek abi teh. Ada. Mawi baraya Pasundan ya khusus episode ieu mah memang Kang Budi sareng Budi jeung Budi ngawangkongkeun memang naon namina teh probihan utami probihan budaya kecap budaya sasauran nu aya di lingkungan masyarakat urang. Tadi nembe ngabahas naon namina teh ngawangkongkeun perkawis kecap aing di lingkungan Onoman gitu. Di lingkungan Putra Kang Budi, lingkungan Putra Simkuring sareng Baraya Pasundan sadayana. Hiji fenomena nu tadi saos nu Kang Budi di naon didugikeun saperos kitu. Tah teras naon namina teh tiasa janten oge Kang Budinya panginten tadi nu nalika awal paling telepat dugi ka bagian tengah kasabit-sabit probihan alamnya probihan alam. Oke salajengna panginten teu kirang oge perkawis naon anu dituang oge rupina ya pangaruh oge nya Kang Budi. Sami. Da, tadi ku abdi dipotong salit bilih tadi teu kasebatkeun nu disebat kondisi 11 tahun sakali teh. Siklus eta disebatna solar maksima eta teh. Cek bahasa etana gitu etana, solar maksima teh solar maksima mohon eta mah pasti gitu terus ya kamu mohon per 11 tahun per 11 tahun mohon ya gitu. Abdi mah nya nguping deui kamari-kamari teh melambatnya perputaran bumi terus perputaran bumi melambat ya dinten teh ge panginten eta sadaya euih deui nya Kang Budi kana kaaripan urang kanggo mayunana. Abdi teh Kang Budiana ngadongeng gitu teh sok jadi keung. Sok muhun jantan keung jadi mending ngobrol di bahasa we tadi lah. Keung laras Kang Budi. Ari abdi mah keung na teh naon? Hobi can salat. Aduh, tah eta. Ari urang ngomongkeun bumi melambat naon? Alah. Mending kana bahasa deui. Aya nu menarik tah. Ti si Habib Jafar Assegaf. Nyembatna teh kieu cenah. Ieu mah hal sanesnya sanes bahasa kana plus kana sikap manusia kana lingkungan hidup. Kang Budi cek anjeunna teh cenah. Bodor cenah ieu mun disundakeun ku abdi. Bodor cenah jelema ayeuna mah cek manehna teh. Naon bodorna teh cenah. Ari cita-cita hayang ka surga. Mohon. Ya. Tapi pagawean sapopoe ilegal logging cenah. Emang kenapa cenah cek si wawancara teh? Ya, bayangkan saja di Al-Qur'annya saja disebut Nabi Adam itu metik buah holdi dikeluarkan dari sorga cenah. Ari ieu nuaran tangkal leuwih loba ti buah holdi Nabi Adam. Cita-citana yang asup ka sorga. Dikasirieun oge cek abdi teh. Jeung anehna teh nu karitu teh Kang Budiana nya. Cenah hayang ka surga tapi titah ti heula mung. Aduh, Kang Budiana mah pan kaleresan saluareun host teh padekan. Mohon. Abdi sami ngawakilan ibu dekan teh sok nampi orang tua mahasiswa kumargi aranjeunna teh uninga. Abdi sok bahasa Sunda, sok sanaos teh leres-leres teuing Sunda abdi ge. Jadi berusaha disundakeun. Pawadek cenah. Upami tiasa mah atuh pawadek teh ieu perkawis DPP. Pami tiasa mah maparin kahampangan. Oh mangga atuh kadi urang paparin. Teu tiasa ibu cek abdi teh kumaha hoyong kam. Keringanan panginten jeung disundakeun sagala. Mending hoyong lemes. Ya janten bahasa Indonesia disundakeun lepat. Abdi dugi kapanasaran tadi Kang Budiana urusan aing ku abdi di Google Translate we zaman ayeuna mah. Janten pami diketik
Sunda Indonesia pamiku abdi diserat aing di dinya teh aku di bahasa Indonesia teh. Tapi pami dibalik ku abdi cik aku di bahasa Indonesia Sundana naon aku teh abdi. Berarti geus ngarti unak usuk ya si Gogol teh gitu dah. Tapi pami dina bahasa Indonesiana aing, dina Sundana ge aing. Itu janten aya tilu tadi teh abdi. Dugi kapanasaran ieu urusan aing. Da ari kematian ge henteu jadi kapaehan cek abdi. Kapaehan kematian. Eta aya oge geuning sok nu hoyong lemes pisan geuning. Kang Budi nyebatnya, Kang Budi kan nyebat ka naon ka lawan bicara gitu. Naon namina teh pun anak gitu kan. Nah, hari si lawan bicara teh hoyong lemes katampi ku Kang Budi. Oh, gitunya Pak Budi. Iya, mohon abdi teh tadi ngalaroskeun heula pun anak nu mawi telat ka dieu. Ya. Ayeuna cek si lawan bicara teh. Dupi ayeuna pun anak bapaknya sehat, Pak. Pun anak putra kenanya. Tuang putra. Banding ku hayang katampa lemes. Aduh. Ya eta. Someah teh teh. Pan kitu teh ari budak gaul mah geuning aya nu sok minum-minuman keras. Orang Sunda. Oh, kumaha tah? Sok sanaos kitu ge someah eta mah. Oh, kitu. Orang Sunda mah jeger eta teh. Jeger. Minum-minum anu kitu. Yeah. Sumping abdi teh. Pas abdi sumping anya dah. Maneh budak mana? Oh, aya di rorompok abdi teh. Cenah maneh budak mana? Nah, someah ieu mah jeger teh. Someah. Oh, mun teu kitu mah meureun kan. Maneh budak mana? Ya. Oh, gitu. Sugan teh naroskeun pun anak. Aduh. Kan kulantaran nuju tos eueut jadi sigana teh kitu. Jadi lungguh. Seueur eta teh Kang Budiana nya abdi neuleuman eta nya kalarsan di sastra janten resep we gitu tah. Eta mohon sok didamel we ku abdi teh ka mahasiswa teh pan. Pertanyaan ka aranjeunna. Oh, jalma meuli kasur keur naon? Keur sare Pak, keur hudang atuh mah nya keur sare meuli kasur. Cici memang teh heueuh cenah nya keur hudang meuli kasur. Dari kasur keur hudang. Keur sare malah kabeuli-beuli. Tahu dari mana? Tah. Sumedang Pak. Eta mah jelas ngabodor nyata. Tahu dari mana? Sumedang Pak. Aya deui ditaros tahu teh. Apal tahu dadakan? Apal. Kunaon eta tahu bulat teh digoreng dadakan? Mun direncanakeun teu jadi, Pak. Aya. Mun direncanakeun teu jadi Gusti. Aduh. Hiduplah orang Ciamis dah. Cenah teh Ciamis teh. Tahu dadakan teh. Tahu bulat ya. Tahu bulat. Aduh. Kang Budi nuhun ya sonten-sonten baraya Pasundan di Bandung mah nuju hampir sadaya ngecrek. Naon namina teh keusum hujan ya teh ya. Tapi janten haneuteun malih dipungkas ku gogonjakan ya teh antawis sim kuring Kang Budiana sareng Kang Budi Dalton tamu nu dipikareus pika ajrih ku sim kuring. Mudah-mudahan kapayun panginten ieu teh ngan ukur dina ieu nya Kang Budi kamlang abdi mah ngan ukur dina pasualan naon namina teh ya pami di bahasa Indonesiakeun mah penggunaan bahasa saja gitulah. Ari sikap mah tetep we kedah Nyunda jeung Indonesia gitu. Jeung urang teh timur gitu tah orang timur. Laras ulah. Aya gaduh budaya. Gaduh budaya gitu laras. Jika eta Kang eta laon teh acan lami kamari. Janjian jeung majarkeun budak teh aktivis nah. Terus kitu minta tulung ka sim kuring mangge WA per WA. Ai tos kitu teh naroskeun we abdi teh peryogi Pak cenah. Da saurna referensina ka Bapak narosna anggota DPR RI DPR cenah. Anu paham pisan kana naon Pancasila naon lah gitu tah hubungan teh kadinya gitu. Perundang-undangan sanes kanten. Terus mangga pasian eta we sok kontak.
enggal carios anjing nate nyumpingan anjing nate anjing geto nate ka kantor abdi. Pak anu dipasian ku bapak teh sesah cenah di kontakna. Nya kumaha deui atuh kuring cek urang mah kuduna ari geus sese mah nyetong manggihan kuring da kuring apalna ngan eta unggul. Ieu mah datang manggihan. Nya kumaha tuh cing teh da bapak mah bogana kenalna kasih bapak eta balad di DPR mah. Etos gitu teh pas pamitan deh. Pak, jangan lupa itu nomor HP saya di save ya. Jadi, aduh Gusti, teh kapunggur mah. Tong kadosen teh tong boro naon ngupingkeun suantena. Ringkang 10 meter ge urang geus DP-DP. Ieu mah geus jiga mamagahan atuh Gusti. Aktivis ya atuh Gusti. Manawi kitu sakali deui ngahaturkeun rewu nuhun Kang Budi kana kasumpinganana dina wangkongan ringan lah urang sonten-sonten ya. Sonten baraya waktos di studio Buruan Pasundan mah ieu teh mudah-mudahan naon namina teh nya urang teu jati kasilih ku Junti lah ayeuna penten. Teras nonoman urang mungkin naon namina teh seueur oge nu sapertos nuturkeun ya tapak-tapakna Kang Budi Dalton. Naon maksud abdi simkuring rada uning jalaran Kang Budi teh kalebet margi ayeuna eksis ayeuna seueur nu naon anu naonnya nu mikareus nu mikaresep ka pamendak-pamendak anjeunna kana aktivitas anjeunna jalaran anjeunna sosok generasi muda nu mempertahankan lokalitas. Amin. Pertahankan lokalitas. Tong disebat ai sim kuring mah wireh bade rekamannya ngangge iket. Ari Kang Budi Dalton mau nggak dinten diiket gitu. Lajeng deui naon namina teh leres. Punten abdi nyebat nami almarhum Ramana. Sim kuring terang pisan keluarga besar Padana Setia mah di bumina sasauran teu weleh basa Sunda nu sae. Anu nyambung sareng para putra putuna diteraskeun ku anjeunna ku Kang Budi sareng para wargi. Janten ieu ge mang hiji pola anu naon namina teh pendidikan keluarga nu kalintang saena gitu. Ngeunaan mempertahankan naon namina teh bahasa indung. Margi aya nu pikakeungeun oge Kang Budi aya wartos ti UNESCO per sadinten duka persaminggon duka persasasih tapi bade persasasih ge abdi tetep keung. Aya 5 bahasa ibu musnah di dunia, di seluruh dunia. Nya kan bade persasasih ge keung we anger urang. Nah hartosna upami bahasa indung musnah berarti jalmina eueuh. Berarti jalmina teu aya. Tidak punah, berarti orangnya punah gitu kan. Nah, apakah masih ada orang itu kan tidak ada gitu kan berarti karena bahasanya juga sudah tidak ada. Nah, jadi ku kituna panginten ya hayu urang pertahankeun lah ajen urang teh kangge ngajagi harga diri urang oge. Sakali deui hatur nuhun. Sami-sami Kang Budiana. Siap tong hilap jas hujan. Oh, siap. Nuhun baraya Pasunan cak urang tepang deui dina wangkongan anu sanesna sareng narasumber anu sanesna di Buruan Pasundan podcast kagungan paguyuban Pasundan. Sampurasun. Hayu junjung wibawa jembar daya isuk